sakumaha kamari bahwa Yahudi musyrikin sangeunah nanyananjeun hukum teh pakaian anu ku Gusti Allah dihalalkeun diharamkeun ku manehanana daharan kadaharan nu dihalalkeun ku Gusti Allah diharamkeun ku manehanana ieu lah semena-mena nyananyeun hukum sangeunah na nafsuna bae tak siga ada hukum khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallaf dek ngaharamkeun dek ngahalalkeun sing hade mui ngaharamkeun rokok tanggung jawab di akhirat kiai kababawa geus masyhur tama hukumna makruh elatna natsni deuleu gerageh di berbagai urayan ulama makruh wae ulah haju diharamkeun urusan nyana teu kabagian ulah haju ngepek kana hukum haram tuh siapa pan haju sareuri bae bangun kaharti teh kitu anu ngeri mah ieu kiai didatangan ku mui titah neangan dalil titah ngaharamkeun rokok ajunya neangan dalil celepuk barang di deuleu ya ya begitu saya di kitab lang bindahkeun aya praktek salah teh kumaha lain hukum rokok dipake ngahukuman rokok kurang pati telek mutalaahna teh kiai dibeberkeun kunyana dengan bahasa hasyish sing ada bahasa Arab mah aya hasyish aya sisa aya tambak mentak tasawur heula deuk hukuman teh mentak kuari dijieun gambarna kanker di rokok wehey barang aya gambaran beuki mantep ngarokona sial jelema tah aja kurang ditanya eta pan aya gambaran mana tah coba buka begitu dibuka tuh jerona mau gambaran kan tuh sapira cangkang asana engke mah jerona di gambaran deh tetep bae teu bisa sambarangan arti aing sieunnan mah hati-hati pek bae hukum teu bisa gitu hati-hati mentak besi kungsi ngaharamkeun kiai dibeberkeun make tukilan atawa ceramah mending tobat ka Gusti Allah hampura Gusti atawa greget ka hiji kiai aju mungsang mangsing pedahnya teu ngarokok kiai ngarokok aju diharamkeun dihareupeun kiai nu ngarokok ye tetep ekstrim ngarokok gitu teu bisa kitu hukuman urusan nyana teu akur jeung nyana teu lain deui hukuman Allah sok aya pan kiai kos gitu aing teu ngarokok kiai itu ngarokok awas ku aing sia diberi sia ku aing hukum sakitu heran makruh bae adapun kaya hukum haram aya elat nu sejen lain deui al hukmu yaduru ma illati wujudan wadam beda deui ke elat aslina bejakeun aslina ulah sok sambarangan ieu sambarangan ngahukum musyrikin Mekah baheula puguh make pakaian teh dimeunangkeun ku Gusti Allah sain sakadar menang bahkan nu necis nu bagus nu indah silakan satungtung niatna bagus bejakeun Muhammad qul man harrama zinatallah saha nu ngaharamkeun kana papayas ti Gusti Allah saha nu ngaharamkeun bejakeun ka musyrikin saha nu ngaharamkeun makanan sapi diharamkeun onta diharamkeun daging domba diharamkeun bejakeun qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisah bejakeun Muhammad kepada musyrikin ulah sok sangeunah-ngeunahna manehanana ngaharam-haramkeun pakaian ngaharam-ngaharamkeun
ngaharamkeun makanan yo nu haram mah ieu Muhammad bedakeun innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wadayanu diharamkeun ku Gusti Allah mah ieu bejakeun ka musikin pasti Allah ngaharamkeun pangeran kaula ngaharamkeun hiji al-fawahisha Aisyatun bawahis yete anu yatalaku bil furud patula patalina jeung parji yakne dosa gede nu patalina jeung parji zina. Di zaman baheula teh jahiliyah teh persinahan anu luar biasa ngan nyanaga tetep bae make etika di antara etikana kaum jahiliyah musikin teh sia idek zina mah silakeun bae endek pada ridho endek meuli silakeun bae ngan ulah di tempat anu rame kudu rada nyumput di kamar di leuweung di mana bae ulah ari nemrak mah lantaran ai nemrak mangke naon bedana jeung onta naon bedana jeung kuda naon bedana jeung embe aya keneh tanyana etika nu matak silahkeun cek musikin zina asal di tempat anu sunyi asal di tempat anu sepi ulah di tempat anu nemrak jadi lama ngameunangkeun kana zina etalah kaum jahiliyah musikin naudzubillah min zalik eta nu haram mah bejakeun Muhammad fahis zina mantak di dia dijelaskan ma zahara minha wa ma baton perzinahan nu diharamkeun ku Gusti Allah teh ma zahara baik perzinahan anu nemrak anu lahir kadeuleu ku mata di sisi jalan di huma di sawah kumaha hayangna bae baheula mah di zaman jahiliyah teh aya lalaki neuleuh awewe ditoel aju dayakeun aju bae morosotkeun androk mohara jasa teh mah lalaki morosotkeun calana digalong los kececes beres ya Allah jahiliyah kudu kos gitu teh wa ma baton jeung anu teu kadeuleuan ejah roha wa sirroha tah baheula teh kos kitu maman bejakeun ka musyrikin silah mah deuk nyata-nyata nemrak leuk terselubung atawa tempat sunyi alam eta nu haram mah kuari balik deui di Indonesia urang lamun nyaritakeun persinahan di Indonesia baheula mah di kota gede Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta. Kuari mah henteu kudu di Jakarta, kuari mah lewat urang ka Cikupa di dinya aya Citra. Eta teh di dinya peranti transaksi. Namun hayang nu rada mahal kablah ditu setik aya tempatna lamun ngembrak mah di dinya mah cukup bae 50.000 di hutang bisa nah bahkan lamun tawar-tawar mah cukup 25.000 Masya Allah wah rajas eta Citra belah dieu tah di kawasan di dinya teh urang dekat pasar Kemis belok kiri eta nangna kawasan di dinya eta mah leuwih murah di dinya mah bisa 7.500 aduh Gusti ya Allah aduh perzina ya Allah ya Rabbi Gusti di pasar Kemis terus dari itu belok di Picung lain Cilongok ngan lewat Cilongok di dinya aya puri di dinya tetah Masya Allah mata kualang geus laporan ke polisi wayahna Bapak polisi di dinya mah kudu disterilkeun supaya ulah aya nu ngalakukeun perzinahan laporkeun coba
Kakapanda ka komandan ka Kapolsek alhamdulillah terus baik kunyana di ideran aya mobil ngiuk kadang eta berarti nya keur patrol ke aya deung ngok berarti bener-bener keur patrolinya na teh kula ngarasa alhamdulillah horenganan polisina anu ngok-ngokan saya sok nyahoba aya hiji polisi tugas kitu ndek kumaha ditangani encan nuti kontrakan salakina gawe nu ieu pamajikan anu digawe ku harima nu ieu sip malam nu ieu barang tah ku harima nu ditinggalkeun ieu pamajikan ieu salakina atuh kalaluar sing kuciwas kajar roh deui kontrakan teh kos karar itu insyaallah Ki Haji nu boga ge kabagian insyaallah aduh encan deui DPR emang kumaha gitu bala lender gitu cak hulu sia DPR teh emang kumaha gitu eta DPR Dewan Perwakilan Rakyat emang bala lender kiai ulah sok suuzon eta kan perwakilan urang ayo ka hareup jeung aing wani kiai disumpah bahwa nyana teu bener lain wani-wani deh 150%. Pan bangun yakin amat ya lain yakin deui. Emang kiai nyaho apa kumaha sih? Kieu sok kitu ieu kan negara ieu. Sok kitu kiai, ndek kitu bae. Di mana coba kiai nyahona? Cek jangan maing teu nyaho meureun satu ketika make kumis palsu, make kacamata hideung, make pet hideung, make lepis, terus make sepatu hideung, make kaos hideung, teu nyahoeun batur pajar juri aing lempang kabar barbana bal bejakeun rokok biasa ganja lu bener kiai rupana kos ganja padahal mah eta mah papir doang enang meuli di Garut jeung male-malena sagalian ku batur mah pajar ganja barang di deukeutan ku babaturan pani mah hangit atuh bakona meunang meuli ditimbang di Cibatu di ditu. Nah kanyahoan beungeutna ieu satu ketika aya deui bardu ditutung nu deukeut tol teh ka ditu aya asup ka dinya ulah sok ngabohong ge emang kumaha gitu di dinya aya sababar HPNS gagah jasa make kaos oke waduh stil dah luar biasa wow aja ditanya tuh biasa bah lain lalaga kok kiai kikituan tugas bakal lalaga emang ada orang gitu pokoknya mau bahasa maraga ke dibikin kanyawan kartu kula boga kula bawa ke kartu paranti asup kadinya kula mah gratis asup kadinya mantap kadang-kadang juga awewe loba di dieu masalah nyaho jasa camat aya sababaraha urang nyaho jasa pokona mah lurah orang tong kaprah sama lurah hambalayah keur carita nu mantak kudu dijelaskeun ngomong besi pajar bohong dipoto ku kula aya fotona ge DPR si eta araya wah coba aya ngabuktikeun datangan 4 mata bae mayar sia sapi hiji ka aing